Mam jeung nanya. Ulah sok balaga ah. Hi batur nanyakeun mam jeung naon kalah diaran balaga deui. Atuh ngadatangkeun lauk henteu, mere duit henteu. Munek emam telok teripu ben nanyakeun deungeuna. Atuh yang sugan kitu lah mitoha ngantiran-ngantiran lauk pindang. Heeh, ka dieu ai mindang. Terus si kuari lah mam sanya nangeun jeung uya doang nya. Bisa manggih sangu ge kudu syukur ah. Sakitu teu bisa ngalah duit 1000 acan. Atuh tah mam jeung uya doang mau ka teureus seuseut di corona ge. Ka dieu ai nyocokeun ya. Kerenaan dia luntang lantung di pipir. Henteu mak. Oh, pengen endog bebek aing lalengitan be horeng ku dia. Daek disamber kotok anakan henteu abi mama. Maja ulah sok susumpahan. Mak pada kang parbotan tuh 5.000 tilu cenah ge. Mana? Ai ngiles ke mana tas eta? Haruh aing katipeng. Bebek aing teu kaur endogan leungit deui. Horeng si kolot kapoe berog nama. Kunaon mak ngocoblok sorangan bae. Salaki dia neng tuh sok malingan endog. Ting deui mah jabogeun manehna ge. Endog naannya dia mah? Endog bebek mama ya. Oh, endog bebek. Hayo panggil dia ku aing. Sebagai jujur dia kolot kapoe, dianya nu sok malingan endog bebek emak. Daek boga masakan deron mak henteu abi mah. Aing ge daek teh mah boga masakan neron. Oh manya dipake panaleungeun merempel sampai ka beuheung. Halah ambeh nyorot. Aih, nan kalah ngomongkeun emas. Ja tadi mah ngomongkeun endog bebek leungit. Meujeuh ngaku bae dia. Haruh sugan aing mah teu inget deui. Lamun teu deuk ngaku si Neng nek di kandar ku aing diajak balik. Hanggeus mah abi ngaku. Abi eta nu nyokot untuk bebek mah. Tuh ceuk aing gela. Gua malingin abi doang mah. Atuh puguh dia nyorong sabaraha kali maling endog. Nyorong 12 kali, sapoe sakali eta. Atuh berarti dia doang tamah. Ja endog bebekna ge ngeun aya 12 hulu. Hampuranya mah. Bejakeun ku aing dia kasih Neng ambil ulah diarah. Hi, bukan abi nyokot untuk bebek, isitah ku anak emak. Coba ulah ngejedog bae. Ajak-ajak ulin nih pamajikan jabara rosen. Nyekelan gidir deui. Ulin ka mana teh aya? Atuh ka pantai supaya dong jelema ongkoh. Jeung nanti ka kerung-kerung halis nileun pantai. Nyabak-nyabak cai laut jeung keusik. Tuh keusik di buruan kalau ya. Ca itu di kamar mandi segentok, segera cabakan gunaeun. Sekali-kali dengekeun omongan salaki. Hirup olol bakahayang, kudu neuleukan kayaan. Balikeun udah lalos teunan teu bari ngelepus mah. Sungut mah ulah loba kahayang. Kahasep-hasep dibelian. Coba eta nu jadi salaki bantuan-bantuan bahan sendok. Tama sagananan kudu kacabak ku pamajikan. Coba tan pemajikan bantuan-bantuan nyaran duit tah masa perakeun. Ieu mau menang salaki mah eueuh moal nyatuan. Kan eta mah tugas salaki, kudu nganepkahan anak pamajikan. Kan eta ge tuh. Ase serkit ngelebar ka huntu. Neng buka lawang ya. Awa dasarna ge, tuku anakna, tuku mitoha, hirup ngan kadihinakeun bae. Eta kana pas siapa ngerasa Allah pesenan. Atuh aya beurit. Mana aman teh? Dia, modar dia poin. Dia. Wai anak aing ulah dipaehan. Wai buka lawang ya. Cocok modal lain kuai. Nanjanya antas eta. Ari mana nanya suruduk pedong dul bayangan. Dikumakeun anak aing ku dia. Naon mak? Jabannya waan keneh tadi Neng. Batur jag ning. Ari tadi nu dipaehan ku dia saha? Mainan beuri tadi mah. Hih ting torek. Menjahayu Neng, cicing di imah-imah bae di dieu mah hawana ge panas. Oh, panas kumaha tah ngatur-ngatur rumah tangga anak bae. Heh, kumaha teu ngaturna? Aing nu ngagedekeun ti leuleutik. Geus gede kalah dipala sangsara ku dia. Sengsara, aku sengsara. Oh karena dia sengsara.